Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para manco mania di mana wae ayana. Tebang dangu deui sareng akinya di acara nu manehnya dongeng Sunda ti kanal YouTube Manco Mania, tempat para manco werting darpong mayunan hapena sewang-sewangan ngadangukeun dongeng Sunda. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi we sadayana tetep dijag-jageun diwaringkaskeun disehatkeun lahir sareng batina oge dijembarkeun manahna sarta digampilkeun rizkina ditebihkeun tina balaina amin ya rabbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca anu katunda kamari dina jejer lalakon Naratas Bagja. Ieu dongeng teh reka ana kinyalira mugi-mugi wae tiasa katampi kalayan kabingahan oge tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate sasiereun sabeunjeureun tiasa aya hikmah anu tiasa dicana ku urang sadaya pikeun dijantenkeun eunteng dina urang ngalengkah hirup di alam dunya. Kangge anu nembean pisan manco nembean pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan sareng kawaluyaan. Amin. Urang ngambarkeun deui sama kabutana sora atuh aya citeh sareng awugna mangga kaparayun sadayana. Perung Peting harita di imah Bahaedardim Rina keur ngawangkong jeung Reni lanceukna di tepas imah. Teh Rina mah yakin yen Asan teh masih mika cinta Karina. Pamitenya Karina pasti Asan milih balas dendam Karina moal dugikan nulungan ngabebaskeun Rina tina sagala fitnahan. Cek Rina kanu jadi lanceukna. Teh Agus teh saleresna mah teu hoyong janten KPK teh kapungkur ge hoyong nama damel we janten PNS di dinas pajak. Mung emutan Rina ayeuna siga nu ngulah-ngulah pikeun Rina nyaketan deui Asan. Nu aya dina emutan teh ayeuna mah cicing bari ngadangukeun eusi hate Asan anu saleresna. Rina teh curhat jadi namah Kareni. Poe Minggu Agus keur lari pagi nuju ka alun-alun Serang. Ngadadah karita aya anu ngageroan. Asan Agus langsung ngaliuk barang breh nu ngageroan teh tayalian Rina anu sarua keur lari pagi atawa teuing meureun ngahaja lari hayang panggih jeung Agus. Agus teu pati malire ka Rina manehna tonggoy lumpat. Asan, liren heula atuh Rina capek. Cek Rina bari narikan lumpat nang ngudag Agus santana. Agus mah bade angkat Rina ulah nuturkeun Agusnya. Jalan urang teh beda. Walon Agus tetep bari lumpat. Emangna tujuan Asan naon? Tanya Rina kalahkah nyelende kana tak-takna Agus. Berang-bang Agus lumpat leuwih tarik ninggalkeun Rina. Asan, antosan, Rina teu tiasa lumpat langkung tarik deui. Tapi Agus tetap meletang lumpat kawas nu sieun lamun padeukeut jeung nu geulis teh. Isukna dina poe Senin. Pas sore Agus kaluar di kantorna. Di hadap kantor mobil geus nungguan supirna mukakeun panto tukang. Agus asup ka jero mobil disusul ku sopir anu asup ka tempat nyetir.
Derenden mobil dihirupan, kakarek supir rek nincak pedal gas, ngadadak datang Rina. Rina langsung nyamperkeun kana jandela tukang. Asan, tulungan Rina, mobil Rina teh mogok, tiasan teu asan nganter Rina uih. Tulung da bager asan mah. Cek Rina bari imut ngaglenyu kawas imut nu harita basa anyaran papanggi. Mangga lebet cek Agus bari diuk nangis ka sisi. Tetalangke Rina teh asup ka jero mobil di barung kurasa kabunga. Gek diuk sisieun pisan Agus. Nuhunnya cek Rina ka Agus. Sami-sami. Pir tulung anterkeun ibu Rina ka bumina nya, cek Agus ka supir. Sumuhun pak, tembal supir. Tapi ngadadak Agus mah kaluar ti mobil liwat panto sisi. Gera berangkat pir. Supir langsung nincak gas, mobil ngageleuyeng maju. Tapi asan, cek Rina tekebat sabab mobilna kaburu ngabiur. Rina ukur bisa gugupai ka Agus santana. Petingna Agus keur di restoran. Bari narima telepon, Cices na teh nyaeta Ojai. Sobat tiba heula. Gus, kuring masih di jalan ya, tungguan we heula nya kapegat macet euy. Mesen kopi we heula Gus, cek Ojai tina telepon. Abdi dongkap, ngadadak di satu kangen Agus aya sora anu teu birek deui pikeun Agus mah. Rina langsung diuk dina kursi gigireun Agus santana. Si horeng salila eta teh Rina teh terus ngunguntit nunutur Agus ka mana bae Agus indit. Dangukeun asan, urang memang moal tiasa ngahiji tapi sanes janten urang teh tiasa ngopi sasarengan. Di mana wae asan aya Rina pasti aya. Rina haus. Palai eut istri ti payun kan, cek Rina bari ngarebut gelas kopi anu rek disuruput ku Agus terus diinum ku Rina. Asan, Rina teh sono pisan, hoyong cara kapengker. Asan masih palai nyium Rina. Bakat kubeakeun cara pikeun ngabuka hatena asan, tapi ka Rina teh poho kana kasopanan, poho kana dirina. Agus rada ngarenjak geuwas ngadenge kitu teh, tapi jung manehna nangtung tuluy kaluar ti restoran ninggalkeun Rina sorangan. Isukna ya SMS asup kana HP-na Agus. Agus nu keur ngetik berkas di kantorna gancang nyokot HP. Tuluy maca si SMS. Asan, kusabab ayana kasus ieu Rina janten tiasa papendak deui sareng Asan. Pamihen teu panginten urang teh moal papendak deui salamina. SMS teh si oreng ti Rina. Agus ukur bisa narik napas panjang tuluy ngarahu. Kanya na anu ngagedur teu daek pareum teh jadi tambah ngabebela kusabab Rina terus ngudag-ngudag ka manehna. Tapi kasieun Agus masih nataku. Sabab nyeri perihna geus karandapan. Dunya teh asa tibalik geus kaalaman. Nah bakal sanggup dirina lamun sekajadian sarupa tumiba deui. Agus terus galecok sorangan dina jero batinna. Sorena Agus teu balik ka imah tapi jalan-jalan ka stadion bari niiskeun pipikiranana. Di tempat anu baheula paduduaan jeung Rina, Agus teh ngahulang sorangan. Lamunan Agus buyar sabab tukang kueh ape anu tadi merhatikeun Agus tumanya ka Agus. Nuju hanjalo Kang, Agus ngalieu ka tukang kue. Henteu mang, nuju jalan-jalan bae abdi mah. Asan, ngadadak sora nu ngagalindeng. Wae tiap poe teh datang deui. Agus ngarahuh nempo Rina datang bari lulumpatan. Rina teh milarian ka mamana,
Cek Rina bari imut ngagelenyu imut pangirut anu saha bae lalaki nu ningali bakal kapengpeongan. Kaasup meureun para mancomania, para remako anu nuju jaromlo. Poharanya kasabitu para remako ya. Agus ngalius dewasa nempo imutna Rina sabab manehna hayang tetep mertahankeun dirina. Rina ngadeket ka Agus tapi nangtungna rapet bagigir-gigir. Asan, nyarios atuh, sok nyarios. Sigana Rina teh tambah mika cinta ka Asan. Asan, Rina teh leres-leres mika cinta ka Asan. Cek Rina deui togmol nyatakeun cinta ka Agus Santana, da pikirna percuma pikeun ditutup-tutup oge. Sugan we ari dirina togmol mah Agus teh daek rubah. Walar atuh Asan. Asan oge cinta ka Rina kitu. Asan, Rina teh leres-leres deudeuh pisan ka Asan teh. Rina palai nikah sareng Asan. Janji Rina moal bakal kabur deui. Cek Rina bari imut deui. Nah pedah Agus nyelametkeun Rina tina penjara. Tapi ka Rina ngudag-ngudag bae ka Agus. Cek Agus tetap judes paromana. Rina satuju sadayana kalepatan aya dina diri Rina. Asan, nah urang tiasa sasarengan deui. Tulung Asan. Cek Rina bari ngalengis. Hirup teh anehnya. Waktu harita Agus kawas nu kelo kapengpeongan ku Rina. Sapanjang poe Agus mikirkeun Rina tapi naon wawalasna, babalasna, naon nu dilakukeun ku Rina. Kabur. Tinggal Rina ayeuna. Rina terang, yen nu paling nyeri eta ninggal sepuh urang Tunggara. Saprak harita Agus ngewa kana kecap nikah. Terus pami Agus teu nikah sareng Rina dugi ka akhir umur Agus. Agus moal nikah sareng sasaha ge. Ngartos. Hatur nuhun pisan. Cek Agus tuluy ngaleos ninggalkeun deui Rina anu ngajanteng sorangan. Cipanona murubut maseuhan pipina anu semu beureum. Saprak nolak Rina, poe-poe anu diliwatan ku Agus Santana lain jadi leuwih hade. Lain rubah pinuh warna, tapi ceudem haleum heum mendung poek tur tiiseun. Agus tiap poe gawena ukur huleng jentul taya pisan kaberagan. Padahal harita dirina anu mutuskeun teu narima kahayangna Rina anu hayang balikan deui naratas bagja babarengan dina ngambah kahirupan. Tapi geuning kalah jadi kasiksa. Hate leutik moal bisa pikeun dibohongan yen katresna Agus teh tetep gede ka diri Rina. Di kantor pagawean ukur mukaan Facebook Rina dina komputer. Mang jam-jam diuk ukur netep foto-foto Rina dina Facebook. Saterusna sok nyerengeh sorangan kawas anu teu hideung. Nguyungna Agus teh jadi mawa nguyung kakabehan kaasup kabah Asep Jakaria, Ambu Wangsi, Dewi oge Mang Sujai. Oge Mang Tedi nya. Sakabeh kula warga geus coba ngalalemu Agus, tapi taya hasilna Agus tetep teu berag kawas biasana. Sedangkeun Rina teu beda jauh, malah leuwih parna ti Agus. Tiap poe gawena ukur ngaringkeb maneh di kamarna. Kembang nu biasa nyambuangkeun seungitna teh kiwari alum kawas nu rek garing ngarang-rangan. Rina mineng ceurik sorangan. Lamun peuting gawena ngadaweung dina jandela bari panonna mah juuh ku cimata. Ayeuna mah karasa pisan gedena kacinta ka Agus Santana teh. Karasa ningan peurihna ditolak kuno dipika cinta teh. Atuh pahaedar sakula warga jadi bingung. Nu antukna badami nyen hiji rancana pikeun ngubaran Rina, malah rancana eta teh dibejakeun
karina, kitu oge kakolotna Agus. Sanggeus sakabehna sapuk ngidinan Pahaedar ge tatan-tatan ngondang deui kidagarnya Mamah Andri, Teh Anita Parel sareng sadayana pikeun kalengkepan babahanan pikeun hajatan. 3 bulan di harita Andi ka dieu. Reni gegeroan ka adina nu bungsu. Torojol Andi teh nyamperkeun ka tepas. Sabab Reni oge Pahaedar keur midang di tepas imahna. Kumaha ieu teh? Nyetak ondangan wae teu bisa, ceuk Reni ka adina. Kunaon kitu teh? Tinggal nami panganten pamegetna Awan Rudiawan sakedahna Wawan Rudiawan. Ka itu kapercetakan deui lereskeun nya. Mohon atuh siap teh. Rudi nampanan conto surat ondangan kawinan anu diasongkeun ku Reni pikeun dibenerkeun. Isukna di imah Bah Asep Jakarian Sori. Sakabeh kulawarga ngariung di tengah imah ka asup Agus Santana. Agus tinggal tah Sep. Wanoja nu baheula kabur teh kiwari arek pangantenan. Nah iraha Agus palai nikah. Agus teh tega ambu sareng abah teu gaduh incus saumur hirup. Ceuk ambu wangsi bari mikeun surat ondangan ti kulawarga Pahaedar. Surat ondangan dibuka lalaunan breh tembo ngaran Rina Nurdiani jeung ngaran Wawan Rudiawan. Asaya saleser tengah poe ereng-erengan anu ngabentar kana sirah Agus Santana. Wanoja anu dipika cam-cam unggal peuting, unggal waktu kiwari. Rek rerendengan jeung lalaki sejen. Puluhan gadis nu ku amang disodorkeun sakabehna teh gareulis tur barager tapi hiji ge teu kapilih ku alo. Cek Mang Teddy. Mun rek milih sorangan ulah nguluwut bae di mah atuh. Remen liar ulin jalan-jalan meh panggih jeung wanoja-wanoja geulis nu riab di luar. Basep milu ngengklokan. Gus, wayahna Kasep enggal nikahnya ambu jeung abah teh tos sepuh. Manya ke maot can ngarasaan Mang Incu. Cek ambu wangsi deui. Hari Agus mah jongjon netep surat ondangan kawinan Rina bari pipikeun mah kumalayang rusras inget kapaninengan bangsa ka tukang. Basa masih papacangan jeung Rina. Nah teu aya kitu piobroleun anu sanes. Cek Agus bari nutup surat ondangan. Kami nyarios ye kangge kepentingan hirup hidup Sep. Manya Agus teh moal nikah salalawasna, cek Bah Asep. Agus cengkat tina diukna tuluy ngoloyong indit. Bade ka mana Gus? Cek ambu wangsi. Bade jalan-jalan ambu. Kan saurna Agus kedah seur jalan-jalan. Cek Agus terus muru ka mobilna anu diparkir di pekarangan imah Bah Asep. Agus ngajalankeun mobil lalaunan tepuguh tujuan da asal ini ti imah kolotna sabab hatena baluang bari jeung risi ku masalah kawinan anu terus dicaritakeun ku kolotna. Mobil ngabiur ka alun-alun leok ka belah katuhu ti parapatan belok ka belah kencan nuju jalan ke arah Royal. Di Royal mobil tambah lalaunan sabab lalu lintas keur padat atuh Agus markitkeun mobilna ka sisi tuluy kaluar ti jero mobil. Agus lempangan ke pertokoan baju anu hari tengah jajar di belah dinya di sepanjang jalan Royal. Sup Agus teh asup ka hiji toko baju. Agus mapai ngilikan baju barang ka hareupeun tempat baju awewe hate Agus rada nyeblak. Sabab nempo baju kayas anu pernah dipake ku Rina basa munggaran patepung jeung dirina aya dina papatungan paranti majang baju.
Seura kedapan mah Agus tengah ulang bibir kirana lain tambah bengras tapi tambah baluang. Agus mutuskan bikin balik ka imahna. Agus malikeun badana tapi dasar keur kuduna patepung. Barang Agus malikna atuh barang gok teh patepung jeung tukang kupat tahu. Aduh pemirsa, tukang kupat tahu bade meser acuk sigana mah. Cagah sakitu heula dongengna pemirsa sadayana anu mika cinta dongeng Aki para mancomania salam dunya. Urang tenden heula dihandelem sieumnya, urang tunda dihanjuang siang geus sanaleun enjing urang teraskeun deui. Sigana mah enjing bagian panungtung sigananya pamit lepat maki pilih hilap. Urang tamatkeun enjing. Hatur nuhun kasadayana parantos satya manco satya ngabandungan oge satya ngarojongnya kana dongeng-dongeng Aki ayeuna mah Akina bade maosan heula anu parantos lebat mairan di bagian anu ka-11. Saya sah wae. Aya Kang Prabu Arjuna mantap hadir ki Kang Agus Sumantri nya mendeko manco Teh Linda Imu ti Bandung Pogot. Teh Intan Ramadhani oge hadir teras Teteh Tami Paliha Pogot ti Palihan Ciamis. Kang Setiabui manco mania Tasik hadir terasor kopina atur nuhun. Teh Yulinda Belia oge hanu pisau nakiku sami-sami. Kang Junaidi Junaid alhamdulillah mendarde carios dongeng natas bagja karangan kidagar mugi Akina tetep sehat tur waluya aya dina ginanjar kawiljengan atur nuhun dongengna sami-sami Kang. Aya Kang Ade Soekarno ti Bandung atur nuhun sami-sami. Bade nya ti Palihan Cicadas. Kang Asep Suherman Bekasi hadir manco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Aki sami-sami mugi Aki aya dina kawiljengan sinareng gaulayan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kang Etobri waalaikumsalam. Pasuruan Satya manco ki hatur nuhun sami-sami. Teh Eni Suhaini ti Batam hadir sareng manco moal kalangkung nuhun kana dongengna tos ngahibur mugi sadayana aya dina kawiljengan. Amin. Amin. Hatur nuhun Teteh. Teh Neti Herlina assalamualaikum ki. Waalaikumsalam ngantosan dongeng ti kamari hatur nuhun Aki sami-sami. Kamari hujan ageng daya sinyalna teh tiasa ngupload Akina. Makna waalaikumsalam alhamdulillah manco kita geuning nu diantos teh nembe jol perung mugi Aki sehat tur barokah amin. Kang Beni Pauji bakat si Aki mah hari ngadongeng teh sok bari nyiksikan bawang ki. Sumuhunnya sok ngaberbay tina kongkolak teh. Kang Usyan Ahmad alhamdulillah patepang deui ki mudah-mudahan urang salamina sing aya dina panangtuyangan mantena Sumedang manco teras hatur nuhun. Urang Sumedang nya hatur nuhun. Kang Asep Saipul assalamualaikum ki. Waalaikumsalam. Cibuntu hadir teras manco. Mugi urang sadaya dina kasehatan lahir batina. Amin ya rabbal alamin. Amin hatur nuhun. Aya Teh Rina assalamualaikum jam siang. Baraya sadaya kumaha daramang. Tah kitu ki nu paling jahat teh sanyana teman paling dekat paling cakatnya. Karaos ku abdi ge gaduh lalakon kitu anu piski sumun sami-sami. Mun kedah hati-hati ka saha bae ge nya. Kang Badaria Kemuning assalamualaikum. Waalaikumsalam wilujeng sonten kumaha kidamang alhamdulillah. Badaria Kemuning manco terasa tur nuhun. Telia Yulan dari Bawel ge hadir pasusontenna. Waalaikumsalam Aki nuhun hatur nuhun. Teh Esther Adile deui Satya Bandungan. Teh Tini Martini oge hadir di soreangna manco teras. Kang Ade Goler hatur nuhun jempolna hadirna saurna. Cibalaga Donate alhamdulillah kuningan handapun Ciremai hadir ngiring manco dongengna hatur nuhun sami-sami. Teh Tin Sophia Cirebon manco pamugi Aki sehat amin ya rabbal alamin. Aya Celis Ki kamana bae manisono teu aya sadinten oge dongeng Aki dagar mugi Aki nasihat amin hatur nuhun. Teh Anita Teteh Anita parelnya calik wae abi mah ki ngantosan asan nu tos sing sireumeun. Semuanya asana teu da payah. Mamahna Andri Maulana Karawang. Mah Andri alhamdulillah sapertos bihari dukar mah hadir manco ki waluya sapapaosna. Amin hatur nuhun mugi mamah oge waluya terasnya. Sakitu heula pamirsa nu tiasa kapihatur Aki nami tungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.